Cih, cik pangwakeun cai, cih. Hareudang yeuh. Cih, lilanya. Nah, we akhirnya balik ngojek teh. Yeuh. Terus menang loba teh, Wak. Mana tuh ka dieu keur mayar hutang jeung kanu reboan. Boro-boro icih, adon beak udud, beak bensin, orderan eueuh. Nah, ari ningali batur mah sok cicing dinu rame geuning. Ari tadi ti mana? Minggas icih, urang geus tadi bolak-balik we ngan anger we orderan teh eueuh. Ari HP-na diurungkeun. Nyati iraha aing dipangmeulikeun HP ku sia. Sia mah geus molor sia teh. Molor jana lieur aing mah. Ai hari mana icih pemikiran teh plan kitu nya alobatan cabe-cabean. Urang sare wae dititah gawe. Semenang pagawean titah sare. Istighfar atuh icih. Teu dariut ngebandungan ge boga salaki teh. Heur itu si icih nanaonan mana rek ka Bandung. Jana. Aing mah. Nah, ngadon nyengir deh sia teh. Mikir jana mikir anggur mah sia teh neangan gawe. Budak geus gede sia teh loba pangabutuh teh. Mikir sia teh mikir jana. Aing mah. Kelak. Nasa teh. Jana ari sia keur naon? Hari maneh icih ngadonanya deui kan tadi teh ditah mikir. Jana ieu aduh aing maksud urang teh lain kitu. Mikir sia teh mikir neangan pagawean anu matak ngahasilkeun. Tadi ditah mikir. Yo lain eueuh kamari ge aya anu nitah gawe teh gajina 5 juta na radio. Hah? Mainnya. Terus kumaha? Ditolak ku urang mah teu hayang ah. Dulu itu eta si Peguk anu nitah gawe di radio gaji 5 juta ditolak sia teh. Heueuh. Nah ari sia teu mikir. Yeuh jana kupingkeun ku sia tah ku jejebir sia teh. Batur mah di ditu teh neneangan gawe teh hese. Nah ari sia ditawaran gawe nya di radio atuh sugan sia teh terkenal. Ari maneh jana menikah bina-bina teuing. Udah teu sanggup icih gawena ge. Nah kumaha kitu gawena? Gawena mah teu lila. Nanti jam 2 peuting ke jam 5 subuh. Tuh sapoena kur 3 jam. Terus Terus we ka Bandung, kapan sia teh ka Bandung tuh, ka Bandung tuh terus. Aisyah ditanya sebener-bener. Heueuh, urang teh dititah gawena teh kieu ye. Sia icih, salila 3 jam. Teureun-eureun aing teh tuluy dititah kieu tah. Heueuh, gaji mah 5 juta sabulan. Kan pas gajian biwir aing ke teh meureun manyangan kieu. Uki panjang meureun ka teh. Masih arek tega ningali biwir salaki ciga biwir entong.